Sawaktu urang keur berjamaah geuninganan urang teh sebagai makmum dina rakaat kadua mah tara langsung maca Fatihah. Osok didagokeun heula kana saberesna si imam maca Fatihahna. Lamun si imam geus ngamimitian maca surat kakara urang oge ngamimitian maca Fatihah. Da geuninganan sawaktu si imam maca surat eta teh mahipikeun urang maca Fatihah. Kan gitunya nu sok biasa dilakukeun teh. Kumaha lamun samodel kieu kajadianana? Urang saatos ngadago si imam tina beres maca Fatihahna geuninganan si imam teh henteu maca surat kalakah langsung ruku gitu, atawa maca surat ngan suratna teh anu ponok sehingga henteu mahi pikeun urang buat maca Fatihah. Tah kalakuan urang kudu kumaha? Naha langsung ngilu ruku atawa ayeuna maca Fatihah heula. Kanggo waleranana wajib pikeun urang kudu maca Fatihah saberesna ulah ngilu ruku. Naon sababna? Sabab urang teh kasebutkeun muwafaq lain masbuk. Atuh meureun kapaneurian kenae kapaneurian eta dihampura asa kapaneurianana ieu ulah leuwih ti 3 rukun tawilah. Naon rukun tawilah teh? Nyaeta ruku jeung 2 kali sujud. Nah, ari iktidal jeung diuk di antara 2 sujud mah henteu kaasupkeun kadinya. Nah, sabab eta mah rukun qasirah kasebutna. Jadi rukun tawilah teh nyaeta ruku jeung 2 sujud tah ulah leuwih ti sakitu. Jadi lamun teh mah saberesna urang maca Fatihah teh geuning imam teh encan tasyahud awal atawa tasyahud akhir kayaning si imam teh keur ruku keneh, keur iktidal keneh, keur diuk di antara 2 sujud keneh atawa keur sujud anu kadua. Tah bila mana samodel kitu urang langsung wae ruku, iktidal, sujud 2 kali. Jalankeun sakumaha biasana. Itu da eta mah encan leuwih ti 3 rukun tawilah. Tapi lamun teh mah saberesna maca Fatihah urang teh geuning atawa karek keur keneh maca Fatihah encan beres si imam teh ayeuna geus diuk di tasyahud awal atawa tasyahud akhir. Tah bila mana kitu mah wajib pikeun urang lamun teh mah keur maca Fatihah geus maca Fatihahna pegatkeun langsung ngilu diuk jeung imam ngalaksanakeun tasyahud awal atawa tasyahud akhir. Itu atawana saberes ayeuna maca Fatihah teh imam teh heueuh geuning geus diuk dina tasyahud awal atawa tasyahud akhir. Tah bila mana kitu urang ulah ruku heula, ulah sujud heula langsung wae ngilu diuk jeung imam ngalaksanakeun tasyahud awal atawa tasyahud akhir. Itu naon sababna? Sabab eta geus leuwih ti 3 rukun tawilah. Engke sabada uluk salamna si imam urang namahan deui rakaat. Itu naon sababna? Sabab rakaat tadi itu laga henteu kaitung. Itu rupinanya mugia manfaat kanggo sadayana.